Oke anak-anak, sejauh ini mengerti nggak dengan materi yang tadi disampaikan? Mengerti, Bu. Oke, karena kalian udah mengerti, sekarang kita istirahat dulu ya. Iya, Bu. Ayolah. Akhirnya bisa istirahat oke. Ya jajan ya jajan. Ya laporin salatri si tadi. Heunya mana geus salatri, jabe isuk-isuk diberi pelajaran nu kieu matematika deh. Car sarapan, rieut sirah, rieut beuteug. Pokokna mah tahap aya di pelajaran nu kieu di alam dunia. Heunya orang dimengerti. Ibu. Ayo istirahat yuk. Ibu dipayun. Dasar barudak zaman ayeuna nya. Akhirnya bisa istirahat oge ieu. Beuteung geus lapar. Nah, teu jajan? Duit nambah ka Bobo. Atuh kapogor juga si Apit mah putuskeun tukang morotan kieu hungkul. Mending jiga urang jombi, jomblo bingung. Geus lapar yuk urang dar. Ya geus lapar atuh. Ulah ka ditanya. Ulah ka dita. Oh no. Hei Kabita, lapar? Ya Betulnya udah salah tadi. Aduh, punten maaf. Sih, naon? Apal teh si Jamil si Isan pas ya barebut si Mae? Urang ge aya keneh nya ketua OSIS. Pedah kurang bohay hungkul teu pira. Heueuh coba ayo maneh salaku ketua OSIS sareng murid teladan hayu jong amankeunun. Hayu. Alia, titip ieu nya bisi ku jelema. Bae ku hayang mah. Siap. Gogoda. Gerak. Tadi dipisahkeun teh kalaka beuki angot. Eta mah pokona mah kalaka beuki gentreng deui. Manuk teu kagoda ieu ku geulisna urang. Emang sih kurang bohay saeutik kitu tah. Lah percanten. Dahar deui lah, aduh lapar euy. Lus. Itu si Mae bunuh diri pada diperebutkeun kuduaan. Waduh. Teu jadi deui. Yuk. Ya, titip deui nya. Aduh, udah kalane ieu mah. Sagala aya poe ayeuna barudak aya wae. Alia, manehna ngabeakeun ieu? Salatri urang teh. Manehnya Terus, kade sakedap. saha deui eta teh berarti cadahar. Usik.